kontainer batur geus papasang hayo we nyaot tihang kari kontainer mah. Ini ada musim, jadi kita harus memanfaatkan situasi zaman terkini ya. Ya, karena musimnya musim medsos, dunia maya, ya gunakan orang nu kira-kira manfaat. Bade live YouTube, bade live TikTok, bade nana lagi, nu penting orang niatna hiji ngahiu hiburan, kaduana, atuh sugan we, gitu susuganan. Alarasan alhamdulillah sababaraha waktos anjeunna ye salah sawios pemain melodi berikut kontainer anjeunna. Alhamdulillah name sasasi ngupload di YouTube alhamdulillah terus ka peser sepatu tuh sepatu terus enggal. Oh naon? Oh nya nya name sabelah meureun da candi monet. Oh nya nya. Oh satoko kuduaan. Raya. Widi kanggo kasadayana wagi panginten sekedap abdi bade simpeh heula mal waka nyariosnya bade cek alat heula.
Seneng di dia neng di luhur. Ya. Ya, sekedar pangitan sip goreng sejak ngabuka kedoknya dina waktu ayeuna. Anu tadi sengaja abdi teu memperkenalkan diri tadi mah gitu. Keun we da keke kasampeur tadi mah bade abi bade buka kedok da abi salaresna mah angkat ti bumi ka dieu teh tujuanna bade bagianna tugasna teh bagian manggil anu sok nyawer, ngajakan anu sok joget gitu. Ternyata datang ke sini harus jadi protokol, ya gak apa-apa cak abdi teh lah gitu. Apunten anu kasuhun mata tang nya saudara Pak Ustaz Asip naon cenah meureun dieu teh pembawa acara teh meuni caheng cenah meureunan ngobrol teh sabolong bentor tah kitu hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana kitu nya pamugi sagala rupina teu ngirangan kana sagala rupi maksad sareng tujuan anu ku urang dilaksanakeun dina waktos ayeuna utamina di keluarga besarna Saibul Hajat. Salah nabi mah tugasna ayeuna bagian ngolo urang sinang palai anu osok joget gitunya anu osok mekelan MC nah ayeuna diajakan ku abdi ya etang-etang tabis pangbagea sakumaha tadi parantos diuningakeun ku pangersana Bapak Ustad urang teh nya sok sanaos ngalaksanakeun atanapi nuju ajaan teh ngadugikeun hukum adat atau napi tata cara adat budaya tapi orang teh ulah tebih tina hukum syariat atau napi kapungkur mah aya buhun aya syara cenah kitu nya mangga wilujeng Pak RW aturan wilujeng menikmati tah ayeuna ge sapertos kieu sataasana sim kuring jingkrak-jingkrak oge ngahaleuangkeun lagu-lagu favorit atau napi lagu-lagu anu nuju viral ieu ge etang-etang urang negerakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung pamrok jongkok patepang wajah tiasa ngalaksanakeun silaturahmi pamugi silaturahmi masing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tah urang buka heula sataacana lagu-lagu anu nuju musim ayeuna ieu mah etang-etang nagarakeun rasa syukur. Urang kasakeun dina laguna Amparan Sajadah. Ya, negarakeun rasa syukur ngalangkungan hari ringdangding ya nya dina Wanda Pop Sunda. Kepada Toki Pembelir almarhum Bapak Haji Darso Darso. Satu acan aya pamunut hikmah diri. Dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah nunduk panghampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati sor kabayun Amparan Sajadah kawan kasadaya nyarangan anu nuju tuangleun wilujeng menikmati hidangan pamugi aya dina kanikmatan oke kedua mempelai masih aya dina kabagjaan rumah tangga nasi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala
dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah gagas pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati ya Allah ya Robbana anu maha kawasa menyitakeun langit jeung bumi katut sagala eusina ya Allah maha agung debat aku mundut pitulung Gusti pangeran abdi pangeran anu sajati masa abdi masa nis ahli surga nangis tekiat musuh neraka masa abdi majalma anu resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur apunten abdi Satacana pangitan sambil persiapan kanggo acara sawer panganten upami parantos rengset tuang urang laksanakeun acara sawer. Gening geus ka tempo acaan ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihan betih pelat ku anjeun aduh jujurna gembang asih nu mangkat bigarana hati bodasnya cas gambaran harapan suci kan hajatan cinta urang kahalangan tina harima lamun kudu pepegatan dewasa montea kudu papisah geus kapalang gede hati geus kapalangnya dewasa pun kudu ngelasan rasa dalam dikumaha urang
sinang palai ari geus ieu kuduna saestuna diri teu bisa kumaha sapatatu bari saya mamalana ieu hate esedi upahanana daru masa boga rasanya dia cinta kumaha urang pamoyana alah Bapak RW sor atuh Pak RW gerata payung tuh balebat geuning geus katembol caang ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang disisilihan beutit belak ku anjeun aduh jungjuna kembang asih nu mangka ligarana hati bodas nyacas gambaran harapan suci ngan hanjakal cinta urang kahalangan nerima lamun kudu pepegatan dewasa mun tea kudu papisah geus kapalang dede hati geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha geuning geus ieu kuduna dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha urang sinang pala ari geus kieu kuduna ieu jungjuna iya tadi jadi olohok nah cenah tadi mah bahasa nuju pembawa acara cenah anggun cenah ari ayeuna jadi centil urang langsung we pengen sambil dipersiapkannya kanggo acara sawer buat tim wedding atau tim rias kanggo acara sawer serta acara penginten sambil ngantos persiapan acara sawer orang kasangakeun khusus di Obos Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri bade ayeuna diputerna sok mangga ayeuna lah mending mung amprok ya Hikmah Diri. Ya, spesial kanggo Obos pokoknya mah abdi tajan kenalan ge di luhur panggung lah kenalan nama. Pokoknya buat Obos semua dari Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri.
langsung dibagiakeun pangitanya ke keluarga besar pangantin pabeget senang palayah yang laguna hikmah diri. Mungguh aturan pangeran susah senang pasti datang eta hiji bahagia moal bisa dihadang. Naon anu karandapan ngalakon kahirupan kaberi kajerian dina awal panginditan lamun dipikir mata gerikana batin sagala tarekah nu dilakonan tapi kunaon geuning buktina kitu salah ieu lain gampang metik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan da geuning bukti keur hikmah diri milih tepat pilih sujud syukur ka pangeran tina rupikan nikmatan jenggat kebahagiaan dengan kekayaan yo mangga bos kapain bos sedatan acara sawir ditaros apa gini dulu atos aman sadayana atos abi makan joget we aku jagi oke pilih pada joget dulu apa kunaon we lah bebas nyawer mah teu kada puartos wae bade ku es jeruk bade ku beas ayo bos goyang bos naon anu parandapan ngalakon kahirupan kaberi kajerian lamun dipikir mata kerikana batin sagala tarekah nu dilakonan bos bukti geuning buktina itu salah dia lain ayo bro ada saat joget masak untuk asa-asa gampang ketik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan dan geuning bukti keur hikmah diri milih tempat pilih sujud syukur ka pangeran
dinarupikan nikmatan jeung kabagjan lamun dipikir mata berikan batin sagala tarekah nu dilakonan tapi kunaon geuning buktina kitu salah ieu aing ketik hasil perjuangan jiwa sabar pinuh keyakinan perituang mengutuk-utan dan geuning bukti berhikmah diri milik tepat pilih-pilih sujud syukur pangeran dinarupikan nikmatan jeung kabagjan sujud syukur ka pangeran dinarupikan nikmatan bos sinang palay anu bager anu sayang soleh rajin menabung dan tidak sombong pokoknya segala bisa daya cawadeun jeung kabagjan spesial namanya paratos kasangakeun dari Bos Sinang Palay tapi ternyata tidak maju ke depan. Aku tidak tahu mungkin akan di TF saja ya, gak apa-apa. Ya, sawer. Siap. Tak ina pangitan, aduh jadi kita hari ngajegang tugas. Ya saring sena pangitan etang-etang pemanasan. Abdi ti dieu we atunya mandunanya teu sawiasnya. Kumargi badannya cuma satu jadi kalau dibenyeng ka dieu nanti aku begang di jalan ya. Saring sena acara anu paratos dilaksanakan sapertos tadi abdi tak can nutup acara da ieu mah pameng sajanten ku nyalira janten kieu we nutup mah ari rengsenya da ti kawit acara pembawa acara Seren Tampi tak ayeuna panginten urang majeng heula karena foto keluarganya untuk foto keluarga yang pertama dari pengantin wanita atau di pengantin istri atau siap sadayana oh ti pameget heula oh kanggo pengantin pameget di keluarga besar pengantin pameget kanggo ngalaksanakeun foto bersamanya ya urang persiapkan wae panginten kanggo keluarga besar Bapak Endang Pangauban mangga leres di keluarga besar Bapak Endang mangga supados nyaketan ka pelaminan kanggo ngalaksanakeun foto bersama acara ieu urang rengsekeun hiji-hijinya supados abdi teu naon disebutna teh anu gencang aya bahasa Sunda mah teu ka ditu ka dieu perhatianana atawa napi emutanana supados rengse heula tuntas. Oh, maaf atuh ya. Nu ieu heulanya. Oh ya, di keluarga besar pengantin pameget, panten urang panggil wae kanggo Ibu Dewi di keluarga sanesnya. Di keluarga besarna Ibu Niki, Bu Niki. Sok mangga. Ibu Niki kanggo mendekati ke pelaminan untuk melaksanakan foto bersama. Awatos meten ari tipa maget emang kada dipayunkeun heula bilih aya nu aya kegiatan deui. Saparantosna keluarga Bu Niki persiapan kanggo keluarga Bu Lilis. Biar jongjon ya. Saparantosna dipoto urang nyawer.
Ya. Ayeuna keluarga Bu Lilis, saparatosna keluarga Bu Lilis persiapan ke keluarga Bu Titin. Teh Heli cukup mengacungkan ramo nya. Nah gitu ya, nomor tiga buat Ibu Hajah Tutin. Nah gitu jantan tebihnya manggilna ditosnya ketano. Kanggo salajengna saperantos nanti keluarga Bu Titin, keluarga Bapak Ade Kalong kali Ibu Popon. Siap, duka opat. Keluarga besar Bapak Ade Kalong kali Ibu Popon. Anu mana? Keluarga besar Pak Ade. Pak Haji Ade, mangga kapayun. Udah Teli. Di lajeng atau napi ya, orang majeng pangitan sesuai dengan tugas yang sudah di nanti cek bahasa kesempatan seperti keluarga Ibu Rustia Romoyanan, keluarga besar Bapak Endang Pangauban. Sampai disebutkan mereka tawis kusim kuring kantun keluarga Sano tak acan. Lajeng ke keluarga besar Bapak Endang. Separantosna keluarga besar Bapak Endang, aya keluarga besar Bapak Sam. Separantosna keluarga besar Bapak Sam, aya keluarga besarna Pak Dadang Pangalenan. Bari nyanyi lagu naon? Data teteh tuh yang lagu naon sok, teteh teh bingung. Yang lagu naon sok? Nya mundut, geus muluhkeun ka abi. Pirasa abi. Tahu pulasan. Yo, keyboard. Luasna lautan, luhurna gunung manglayang, moal turun ku akang baris di sorang. Pikeun ciri bukti cinta anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Gerak-gerakkeun pragera lisankeun akan hati waleran cinta tiajeun. Yo, masih bersama Bisma Salpitan yang di jejeran Teh Emoy ya. Eli Gemoy. Oke, salam bari sarengan. Salam sawios biduan artis salam bari sarengan. Artis cilik yang sekarang sudah maju dewasa ya.
dengarkeun mugi wae tong disapirakeun. Oke, jadi mulai akang bener cinta, akang benernya cinta akang lain cinta pupulasan. Yo, luas lautan luhurna gunung malayang moal burung ku akang baris di sorang. Ciri bukti cinta kamu anu suci mugi wae gelis salira nampi ragera lisan akan nanti walaran cinta di ajeun. Yang di sana luas lautan luhurna gunung malayang moal burung ku akang baris di sorang. Ingin ciri bukti cinta akang anu suci mugi wae gelis salira nampi ragera lisan akang nanti waleran cinta ti anjeun. Ya, sesuai dengan request yang di depan katanya bosen cenah ku aa wae nyanyina cenah pajarkeun teh. Nya meh teu bosen nya teh nya. Urang sarangan janten supados papasangan, janten aya nu geulis, oge aya nu ka. Alhamdulillah. Yes, aku dipanggil Kasep, guys. Mungkin keceplosannya. Ah teh, kade asli eta tulus eta hebat Kasep. Alhamdulillah. Ih. Ya, aya janji kamari Neng. Hawatos terus ngarecehkeun cenah kuat belaan ka pangauban heula. Ngarecehkeun, kapom. Teteh eta ngarecehkeun seueur-seueur teuing ti pom kanggo nyawer hungkul sanes sareng ieu kanggo jajan budak. Ya Neng pali dia Neng pali dia. Ya, kita perkenalkan ya artis yang beberapa hari kemarin masih cilik dan alhamdulillah dia sudah mendapat kebahagiaan yang membanggakan orang tua, menjadi juara pertama ya di tahun berapa hari teteh? Oh 2023 ya. Alhamdulillah. Anu juara lomba non? Pupuk. Kawih Pop Sunda, alhamdulillah juara kahiji ya se-Jawa Barat ya Kawih Pop Sunda. Anu kamari mah Agustusan alhamdulillah ya oge kenging di juara deui nya. Juara kahiji dina acara Panjat Pinang. Asli Neng, asli juara Neng mah pasti dah. Yo, hoyong janji kamari cenah. Marebun tapi bade sakumaha? Bade 2 rep atau tapi setengah? Tah, itu tah. 5.000 di ditunanya teh. Oh, teh kenging setengah-setengah. Dipul cenah mangga Neng. 10 pul setengah 5.000 sini. Teteh mah meni hitungan sareng tetangga oge. Sedang pesan sesi acaranya. Acara sawer pang. Kasih. Tanpa keberadaanmu apa arti keberadaanku kasih? Terus naon atuh artina? Ngeclok beas ya ka ditu. Pupus harapan dari cinta urang pirasat aya nu ngiani anjeun masulaya pindu sandiwara wan anjeun pindah rasa Akang AA momal minta setia saat
bulan estu ngantos anjeun mulan. Ya Abah ya. Kasih. Nyawer mah kasih. Gelisik percaya mah satya tumpulan bentang saksina najan agang raga kahalang sagara menganjur di cinta janji kamari deku si kaganti pagetelah Lucu banget. Samaan bajunya. Samaan bertiga. tepi dina soca bungca kediduan restu cinta salamina Janji akan nu bahala mana sumpah kang nu bihari hanas nenganti siang horeng ukur mere harapan Purna gunung moal mata jadi kabendung lega sagara teu bisa megatkeun rasa eta janji sautuhna tuh bulan saksina tuh bentang saksina sumpah janji dugi ka akhir dunia hubungan saksina mau bicara asih urang geuning ditung nu mencarilah tinggalkan hati nuan ukur keadaan diri dan harapan Ugi Gusti giatkeun diri ali asih urang sing janten hiji boy lagi najan lobana goda tumi baka diri ukur anjeun nu jadi cinta sanjati naon tetena teh joget aduh pargoy dede asik jika hoyong dikoplokeun ya hoyong koploin ya koploin teteh tadi jadi kabendung lega sagara bisa megahkan rasa oh eta sauteuna bulan saksina Sumpah janji dugi kahir dunia
loba lagu kuda demi bangga diri ukur kaanjeun jadi cinta sejati. Saksina bawa beja asli urang geuning ditungtung carita benda teu nyareungan gantung hate nu meulang ukur ka anjeun diri teu hareupan. Dedek bisa joget gitu dilatih sama siapa sayang? Dilatih ke saha? Sama siapa? Mama? Oh, sama mama. Pandai juga ya. Pengen menilekoh gitu. Lekoh. Udah cikopi. Oke, orang majeng heula karena acara anu tak can ring saya masih kena dina tata cara padika upacara adat Sunda ya. Dina acara sawer panganten mangga dibantos teh Pagar Ayu. Udah aja gak apa-apa di sini aja sama AA. Eno gagaro kada abah nyebatkeun AA kuat enu gagaro sigana atil. Tehis. Udah siap mangga punten ka panitia di sayogeun kursi di payunan panggungnya. Yo, urang ngelaksanakeun heula acara mangrupikeun tata cara padika upacara adat Sunda dina acara sawer panganten kumargi masih kene aya waktos ya. Sebelum adzan zuhur berkumandang, urang ngelaksanakeun heula mangrupikeun sada gak mau turun. Nanti ya udah nyawer ya. Kita lanjut. Deli, sambil persiapan di payun panganten ya, biar tidak sedek waktu ka duhur. Anu hoyong ka canak disawer
radanya ketana kepali dia meh kacanakeun di sawer. Nu panganten baru oge nu panganten bari oge teu sawios. Urang sawer sadayana pokona. Insyaallah upami aya salah sawios wargi anu nyakseni dina acara sawer, upami anu jomblo saparantosna ngiring sasarengan di sawer enjingna sok gaduh jodoh. Amin ya robbal alamin sok. Makana kudu rajin di dieu. Sementara sapunten anu kasuhun kanggo anu ngalaksanakeun foto bersamanya nyuhunkeun di cut heula sekedap. Soalna geman di foto mah tiasa nuju duhur oge dajempling. Bili sawer mah ke bantrok sareng acara. Ya acara sareng adzan zuhur. Kapagar ayu pagar bagus bados kapayuneun panggung di canak payungna. Nyawernya di situ, bilang dong dari tadi di situ gitu. Jadi kemudian aku ke situ. Yo nih, di sana. Boro korsina di dia dipasang. Biasa. Yuk megang kak. Anu pada moro, hiap kak dia. Hayu, yuk tuturkan om. Aduh, om. Omnya gonta ganti sama ruk teh. Tadi ayeuna om. Nyada. Oh, di sini kita di pelaminan aja, Dek. Apa? Di tengah. Di dia atau biasa abang di sisi kiri. Bapak aja di dia. Ada. Oh, biasa saat ini. Pengantin. Ya, biar ayeuna dah hiji deui. Oh iya, siap. Oh ya, peryogi kauninga disakedengan urang moro saweran oge aya hadiah yang sangat menarik sekali ya. Karena di sini ada door prize hadiah ka dedeh kanyaa ti janten Ibu Ramana kanggo panganten. Janten aya ka dedeh kanyaa dina acara sawer kayak aya artosna di awur-awur terus artosna dicanak margi aya nomor undian ti hiji dugi ka 8 mungkin pangintennya. Tong waka diawurkeun ayeuna nya. Janganlah nanti sawer acan artos tos seep mending bereskeun heula ngahaleuang name. Ya, acan supados teu nyangkolongkan waktos urang kawitan acara sawerna. Kanggo ngawurkeun sate acana rengse sawer tong waka diawurkeun nya. Ameh kitu mah walatara sadayana anu moro ka bagian anu nyawer oge tiasa moro ka handap. Ya, nanti udah beres baru peryogi kauninga sing saha bae anu kengeng artos aya nomoran ieu nya aya hadiahan. Biasa diriron ka panitia. Oh, ya, siap. Yuk, urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Puluh jalan rahayu ngemat jalan. Narabi. Puluh jalan rahayu ngemat jalan. Narabi. Awana pantepung rasa masken asih lahir batin di patri kuangkat tika diktrem asih lahir batin. Duduh teh ya naki ibu bade nyawer heula sakedap sawerna nakeun piwuruh
diri hidup teh sia sauyunan dina malah kahirupan. Sakitu ibu mitutur kalis kada hati kedua kasih semauna saringkir tiki waringaun karumah tangga anu dipirino Gusti. Amin ya Rabbal alamin. Mugi Gusti kela sakedapnya wargi atau sementawis payungna di beresan heula we pajengna tos cekap. Ayo pengantin ngadeg. Berdiri dulu. Ya, udah berdiri. Nanti begini ya, udah kedua mempelai dilempar, baru kedua mempelai naik ke atas biar aman ya, biar tidak kagalai ya. Takut kagalai aku mah hariwang. Ya, sok. Siap di etang neng. Etang dugi katilunya. Siap. Siap nomor siap. Mana suaranya? Suaranya keras. Siap. Yuk, 1 2 3. Ya, naik. Pur. Sekalian naik. Biar aman. Yuk. Nah, gitu. Waduh. Ya. Tadi mana Kajut? Udah dilempar. Enggak apa-apa, baik. Nah. Ayah Kajut kundangan, guys. Mangga. Lohor belanya. Aya kene ya tuh pengantin, aya kene serne. Yo terakhiran tah. Aya kene pengantin ngodok deui. Hei kamera mah make jeung parebut sagala. Kita harus ngaruksa. Besok teh baru dakwah itu rasa moronya. Saksanakan lah. Beresalah saksanakan heula teh artos nasep saliksik. Duit 500-an buat disaliksik dina kembang.